Duit, Kan, bah cager bah. cager. Keur naon di? Teu ye keur nanduk heula biasa mah. Keur neuleun naon? Wan cai itu di lebak kabayang lamun nguseup bah meureun alus. Rek bunuh diri. Nguseup anu ek bunuh diri. Neuleun cai. Bina-bina teuing bunuh diri. Kalau nguseup dari naon bah? Ngan resep itu menguseup. Lain dia, ka dia we. Aing ngajan neneangan. Dan yang saha? Aing teh bieu teh di imah teh euy. Oh. Pusing pemajikan ya keur nyumput ayeuna. Cih, itu kumaha? Aya nu newa. Apan bogan hutang ka Bang Emo. Abang emo. Oh, keur nyumput enak di si Neng. Wah, ulasieun ku Bang Emo. Ye, apan hutang we anger kudu dibayar. Heeh, lamun ka Bang Emo geus bejakeun karnawi. Coba galak. Lah, eueuh galak-galak komo bagian Bang Emo karari itu mah. Awewe hungkulinu lagina. Aya lalaki anu galak mah. Wah, bejakeun ya bah dulur karnawi gitu. Geus eta oge. Sionon. Tuh wawuh cenah. Olah nanyakeun cenah ai Karnawi teh naon jalma lain. Kelak itunya. Oh. Wah, kalah ngahina eta Bang Emo. Ya we. Kumaha, Minjem 500. Eueuh bah keur teu boga duit. Aya ge 200 ya. Bah, 200 mah tuh udah moal nepi ka mana-mana we. Apan urang butuhna ge 500. Oh, butuh 500.000. Ai tuh da duit 200 mah geus we. Tadi ku urang di arah tadi manggih duit urang di jalan 300. Nah dompet. Nimpang nate dipulung, Apan ngan 300.000. dipicen deui dong. Duitna ge. Astagfirullahaladzim. Ya atuh mun aing mah cokot bawa, urang mah aya di urang 200. Dicokot kumaha sia teh pan aing teh butuhna ge duit 500. Abah teh butuh 500. Hitungan 300 wi. Lamun Astaga. dicokot berarti aing hutang 200 deui. Kasaha? Kalah kudu nombokan. Hutang kasaha? Eta kananda dompet. Apa aing teh butuh 500 wi. Nek eta dompet apaleun dia teh yang ku abah dibawana kudu jadi hutang nista. Jadi ajar matematik sing balik geura. Kurang butuh teh duit 500. Manggih di jalan tadi 300. 300. Teh di arah Tah ieu. lamun di arah ku aing teh meureun aing teh kudu nomokan 200 wi kalah jadi 700 hutang aing. Astagfirullahaladzim. Butuh 500. Butuh 500. Nya nginjem pan sia keur buburu. Kapan eueuh aya ge 200. Yeuh. Moal mahi geus we tadi dipulung rek ngagegedean hutang mah aing. Mun arek mah tadi pulung di urang aya sesana, mun arek mah wah. Dipulung kumaha ai siapan aing kalah beuki gede hutang. Nah tuh hutang kasaha dompet pamanggih. Apan aing kudu nomokan beureun kana dompet. Astagfirullahaladzim. Nari abah kumaha tuh? Maneh nu kumaha sok jelaskeun ku maneh. Yo, eta teh dompet geus puguh pamanggih. Eueuh identitasan eueuh nu sasaha eueuh KTP-an. Aing mah deuleu duit teu deuleu identitas. Eta teh di jerona teh. Duitna 300. Kemana jadi hutang? Lamun bener-bener apaleun mah zaman eta ku abah meureun jadi hutang. Pan ieu mah ngaranna ge manggih. Pulung kurang. Heeh. 300. Kurang 200 nombokan. Di kurang napan aya 200 abah. Jadi 500. Heeh. Jadi urang teu boga hutang ka ditu. Bet henteu boga hutangna ka urang hungkul 200. Jadi 700 hutang. Aduh. Apan urang boga hutang 500. Oh, 500 hutang teh. Manggih 300. Heeh. Kurang keneh 200. 200. Heeh. Tuh, hutang 500. Nomokan 200 jadi 700 wi. Urang mah lieur, bah di kieu mah ampun aku masih ai abah. Tamena jadi 700 nanti mana eta? Di urang nginjem 200. Apan urang boga hutang ka Bang Emok ya pamajikan 500. 500, heeh. Nah, aing rek nginjem ka maneh di jalan manggih duit aing 300. Heeh. Nah, lamun dicopot aing kudu nambahan 200 wi. Kapan? Apa nambahan hutang aing Kapan jadi ti? Kapan di urang abah? Ya 200.000.
Jadi ngepas 500 nah kumaha. Yeuh. Nah, deh. Astagfirullahaladzim mending cokot baik itu teh kan 300. Tuh. Yo nya Oh, jadi jajag jajag. 500. Cang cokot ku aing. Aduh. Cang cokot deui. Geus ka mana buah meureun nu ku panggimaten ku batur. Pangaruh ake-ake 13an kanyaho. Puas teuing.